Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng sim kuring Ujang Comro. Dinu danget ieu sim kuring bade maparkeun deui caritaan dongeng basa Sunda. Pikeun anu janten judul dinu dongengan ieu nyaeta dongeng bahasa Sunda carita ngeunaan sawah gadean. Mangga atuh nya ka pamiarsa wilujeng ngadangukeun. Dongeng bahasa Sunda carita ngeunaan sawah gadean. Ujug-ujug kuring sibuk mikiran gadean, tapi kuring mutuskeun pikeun gadean sawah. Pangpangna sabada Kang Ruslan kapilanceuk kuring nu salila ieu boga anu gering ngajempreh. Angka ingkik nanawarkeun sawahna hayang digade. Basana tulungan cenah. Antarana rieut jeung kara linteh hayang sab kangaranan disesep di lembur nu umumna ngandelkeun bulu taneuh bisa disebut geulis tapi bisa guda gade tea. Boh ngagade kebon kalapa atawa sawah. Jadi ngan duitna tina duit oge jeung gampang pikeun ngarobah. Peperih teu kaduga meuli sagemblengna ceuk urang mitoha ngagerendeng. Ari sanyana mah ari duit mah geus leungit. Mun ta mah bapa urang balikeun gerendengna. Apal ieu mah pan papa mah ayeuna teh geus koredas. Boro-boro canalang dalah keur solokan tunggul ge kabur. Memang munasabah oge mun mitoha nyebut urang. Sab kamari-kamari ieu teh tas mayar nu 70 juta. Nyaeta sawah ti Kang Ruslan. Tah nu ayeuna basa bakal nampe jeung boga mitoha nu anyar dibeli tea. Kang Ruslan teu woleh ka mitoha anting imah. Alatan mitoha sababaraha sok nyebut koredas. Inyana tea jadi bulik ka imah kuring. Magar tea ceuk mitoha piraku teu boga duit pisan onaman. Ting jasaraha tumbak legana mah cenah hayang 15 juta. Keun weh atuh heula aya 5 juta cek Kang Ruslan. Nya keur tatamba cenah. Leres pisan ceu Uti. Upami Kang Ruslan teuing kunaon salila estu pikas sebelen jepreh. Teu kunanaon. Estu hayang malik atawa ngaganggu tanaga batur teh mah. Nya mun panggih jeung minantu Kang Ruslan sorangan geus tatamba ka mana meuni. Teu daek wae cager. Mang pirang ubar cangkang ti geus nyaseh dokter. Kitu deui tatamba ka kampung. Ceuk paribasa teh mah geus beak menyan, beak pigan, pikeun nadunan jeung kaayaan tarekahna. Amek bisa nepungan jodona. Najan saupama gering bringeun balik ka imah ece sia. Tapi asa teu raos mun culwetu wae ceuk Kang Ruslan ngalimba. Ari mah geus aya Kang dina gadean 12 juta. Ken sesana nu 3 juta mah cuang tarekahan we kumaha engke ceuk kuring. Memang saujratna sawah ranca nu beunang ngagade kuring nu aya di luar pejah mentat tempo di imah kuring nu bogana. Sajaba pura-pura banjir. Alasanana teh hanya jujur hayang bari nulungan kapilahan ceuk. Nyaeta Kang Ruslan teh. Sok komo ceu Uti. Cenah hayang dibawa ka Garut. Cenah aya kokolot purah ngubaran di ditu teh. Ayeuna mah kieu weh, jangan ubar apotek jeung nu urut
atuh aya-aya 1 juta, cek Kang Ruslan. Bakating kasih nugrahan duit, nu sasatna jadi tunggu lemes tambakan dir bang ban. Teh mangrupa tambahan tina, cek Kang Ruslan rada bingung. Najan memang niat jang tatambah, Kang Ruslan kungsi jadi sastrawan. Tangtu duit eta teh saeutik gedena hareupan kacoceng. Contona nu nginum kopi udut jeung meuli bensin. Memang hadiah nama sabada kaluar tina rerem katengana desa luna-lunu. Cek sompral nama kawas hese meuli bako-bako acan. Nu mantak boga nu ngajempreh sakapeung teh mah siga kasempetan. Meureun can nu matak kumaha wae ge tarekaan. Moal boang geus soak mah kana pi icaleun, cek mitoha kawas nu mere bong bolongan. Memang lin keur pamonyongan. Pan sawah nu dibeli ku mitoha magar 70 juta ge angger mah digade. Kusabab boga nu gering teh tuluy we plus jeung plus, nepi we dijual sagamblengna. Akang maneh mah teu kaduga bebeli bubuhan saumur-umur gawe di desa. Jadi bororaah nambahan nu aya ge nungtutan dijual. Omong cek Uti dina hiji waktu basa harita kuring nyengjikan ngalongok inyana di opname di puskesmas. Keun we pan ngaranna ge kumaula ka desa berarti ngabdi ka nagara jeung bangsa. Sarua jeung ibadah, cek kuring nu memang lain ukur nyombo. Cek Uti nu teu elat di kacapanon najan gering teh rupana mah bet mencerang. Ngan kahandap mah sasatna kari tulang nu dibungkus kulit. Estuning mata kuatir. Mugi sing tereh cager weh nya cek, omong kuring daria habari hate mah ketir oge. Cek Uti mah memang kaitung sobar tur tawakal salila ieu ngan teu boleh dinyenyeri weh ku salaki. Tuda Kang Ruslan mah saumur-umur hirupna sasat lajur nafsu. Resep teuing ka awewe, malah pan diretul tina juru tulis ge alatan eta teh. Abong tuda jikan kuwu nu sasat jadi atasan, manehna wani ngagardabah. Sajaba dibeslah tina gawe teh, make jeung kudu mayar denda 50 juta. Atuh sawah kebon ge jadi nganclang. Tah di harita mimiti Cek Uti geringan teh. Tug nepi ka nambruna. Mun teu salah geus 2 tahun leuwih. 3 bulan alias 7 likur bulan. Geus teu dibawa ka dokter atawa ka puskesmas. Cek Uti ngajempreh we. Ngalempreh barang peuting. Mun kesel di imahna, itung-itung titirah sok dibeyeng ka imah budakna. Kitu jeung kitu we salila ieu. Nu jadi rieut jangar jeung tambah rungsing. Kunaon nu boga sawah ranca tea, bet teu daek wae mulangan sawahna nu digade ku kuring. Padahal kuring geus ngarasa kasedek sab Kang Ruslan ampir unggal isuk datang. Magar teh kacida butuhna. Sabab sajaba hayang mawa Cek Uti ka Garut tea cenah. Inyana masih boga rareget jeung tatangga sadusun. Atuh kuring nu baluweung goat neangan injeman antukna. Atuh kuring nu baluweung goat neangan injeman antukna kebon kalapan nu sok nolong keur meuli samara teh kapaksa diborahkeun 2 juta ka alok kuring. Kang Somad, insyaallah duit teh aya. Isuk ka dieu we teang. Rebun-rebun. Nu boga sawah nelpon peuting-peuting. Alhamdulillah ece abdi bingah pisan. Tembal kuring sasatna surat.
Rek teu kitu kumaha tudah sasat keur katotog halu bingkeung cek paribasa teh mah nya datang iber pikabungaheun. Rebun keneh langsung nyemprung ka imah nu boga sawah ranca teh. Kieu Kang, sabenerna mah sawah teh moal dipulangan ku abdi tapi dileperkeun ku ka batur. Kabeneran aya nu sanggupeun tur duitna cenah aya. Malah nu rek ngagadena teh lin urang mamana, tapi kaasup tetangga sakampung jeung Kang Somad. Baru saha teh kuring kerung. Mang Karjun, wauh lin. Nya apal atuh? Kek sakedeung deui ge deuk ka dieu cenah. Sakalian bari rek nyeun lahan pawinian keur pare jero nu ayeuna. Nya apal Mang Karjun mah tetangga beda RT cek sawangan kuring pantes da kamari ieu aya pejana ngajual sapi anu jalu. Kakara dua regot ngopi ana torojol teh nu didago datang. Mang Karjun mawa pusri di hareup motorna nyaeta binih keur tebar. Duh, sugan teh lin tatangga euy. Sing horeng mana horeng. Mang Karjun ngaleugeuh sab teu nyangka cenah. Sugan lin kuring nu boga hadasna. Sabenarna nu butuheun gadean mah lin uing. Tapi bah Darsan aya beja kamari ieu dikirim duit ku budakna nu digawe di Pangkal Pinang. Kuring neuri ciduh sabet asa bolah balik. Jadi tong salempang ayeuna jig sampeurkeun. Dieu mah rek tebar heula. Ke disusul. Nah atuh sawah ilaing kunaon bet make hayang dipulangan. Padahal geunah dieu teh aya batur salembur. Omong Mang Karjun kawas nu nganaha-naha. Lin teu lebar Mang, puguh aya pangabutuh sejen. Cekeng teh mimiti rada handea. Sugan nya rek kumanehna digadena. Nyalah buru deketan Bah Darsan. Semprung weh kuring ninggalkeun maranehna. Nyaeta Mang Karjun jeung nu boga sawah teh pusing. Aya ku bolah baleh jeung ngayayanah pisan. Memang baretoge nu boga sawah teh geus wakcayeun ulah hayang tereh-tereh dipulangan cenah. Munasabab ku kitu teh mah najan nya ge boga traktor, rontogan jeung kolbak ari hutang mah cenah raweuy. Jadi pantes mun sawah teh dileper ka batur oge. Ka asup mun bener dek digade ku Bah Darsan. Kasampak Bah Darsan canibleng bari ngopi. Dia asup cenah ngahiap kuring asup terus nama panan leungeunna nu ngajak sasalaman. Dongeng namah kieu ye. Bah Darsan nepangan tak kuring. Duit mah kamari aya. Dikirim ku budak 20. Nganu 12 diinjem heula ku Karjun. Ke ditawarna ladang ngajual jalu cenah. Tah sesa nu 8 juta mah dipenta Ruslan. Kapilan cek si laing. Omongna keur tatamba cenah borahna ku sawah 2 calobek dihilir nurek dipanggarapeun ku dulurna. Bet asa beuki lieur. Ke ari geus kieu kumaha tuh? Tanya teh bureng. Wayahna we dagoan sapoe 2 poe mah ti Karjun. Mun teu isuk sugan we pagetona. Sapi mah aya beja geus payu 15. Ngancana duitna dianjuk heula saminggu ku Haji Karmo. Nu jadi haneua nah atuh kunaon arusaha teh bet ngandalkeun bacot. Duitna mah ting di mana meuni. Najan rada cangcaya ku itu ku ieu.
Anggar we hampir saban poe kuring jadi minang bolak-balik ka Bah Darsan. Kitu deui Bah Darsan ka Karjum. Teu sirikna unggal burit pulang anting ka kandang sapina menta kaputusan. Waktu Kang Ruslan miang sejata tambah ka daerah Garut, nu nagih ka kuring bet jadi ganti. Mang Somad cek Kang Ruslan kamari ieu duit nu 12 juta deui mah ka abdikeun. Sabab abdi rugi ngagade salila 4 usum ieu can kungsi ngajaran panen. Cek eta lalaki rada ngora keneh. Inyana masih sakampung jeung jenatna Kang Ruslan mah ngan poho ngaranna. Memang sadesa jeung kuring ngan beda dusun. Oh, ari soal duit mah geus nyantong, tenang we. Paling tunggu ngarah 2 poe mah yakin aya. Jawab teh payak ngab. Disebut kitu nu nagih teh ngaleos. Isuk-isuk kuring nepungan Mbah Darsan. Sampak pribumi teh keur ngalangut di lawang panto. Nyeri sirah cenah. Aneh lieur bet teu beunang ku ubar. Omong Mbah Darsan bangun soak terus nyaritakeun yen geus capek pulang anting ka Mang Karjun. Najan geus leuwih saminggu cenah. Sapina can dibayar ku Haji Karmo. Sanggeus puguh lopon kitu mah kuring teh mulang bari mawa hate peteng. Bari lempang mapaigang. Hawar-hawar kadenge sora Bah Darsan kukulutus. Kunaon atuh anu harirup teh bet bararohong. Teu lila kebruk cenah kawas nu tigubrag. Ana dilieuk ka tangan Bah Darsan nangkarak bengkang dina curugan imahna. Bari pikiran soak kuring kuat murus sejak nulungan. Ngan hanjakal si Abah teu bisa katulungan. Hampura Abah, moal boa kajadian kieu teh lantaran kuring jeung Kang Ruslan. Batin teh karasa peurih. Tah sakitunya pamiarsa dongeng ti sim kuring. Ujang Comro anu ngeunaan sawah gadean. Mugi ieu teh dongeng tiasa ngahibur, tiasa aya mangpaatna, sareng aya hikmah di balik caritaan ieu nu tiasa dipetik gitu. Mun atuh engke dilajeng deui dinu danget anu sejenna. Hatur nuhun atus nyupport ka Ujang Comro nya. Mugi dipaparin rejeki anu seueur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mun atunya sim kuring bade amit mungkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.